sabulan sapati ngasa sabulan ngantosan mah mangaib panutan supi Balajaya senjata nirapada ya lumunur lawan dang yang drona minang ruat Balajaya senjata nirapada ya lumunur mulat meda ingkang begawan ombaka mapak yuda harga suta ya Resi Kumbayana parantos siap samakta parwat perang tekakan maksana bade majeng ka Kurusetra nanging unyukan heula ka Prabu Suyudana ngandika Resi Kumbayana nger rupina anger langkung uninga Rama dalam parantos siap samakta parawat perang tekakan Paman Resi Kumbayana Paman Druna kaula tina bunga jadi bingung anu hanti menghitung punadi Burisrawa diduga bakal mul kanyataan anak kalah gugur kusipan menegarat nyangakeun ka kakang tua margi teu aya deui atuh da akang ngarti Adipati tong make jeung Sinir Sampir secara kamari tong Sinir Sampir disewakeun jeung ka Anger Jadra tah make jeung hayam seberang ukur nyatu jeung molor da Kang mah gede tanggung jawabna sumpah ka Anger Suyudana sanajan panawa elmuna liri barata tes bentang cingir mang ilmu panawa aya di dieu tah aya dina kepeun tah di iya tah panawa malah ngahaja Rama dalam parantos nyuhunkeun bantuan ieu tah Anger Permoni Nyai saya Gita Naga emutan kange nyaosan pangresa bade ngabantu ka Paman Kumbayana Nyai teh matak perih kana ati nyaliak kana baya sumalinang kana badan sumurup kana sumbalung sumeleket kana hate Nyai teh matak nyeri ku si Arjuna nyeri asa digerihan hinis asa dirarajet hate bakalanya itu
memang ku Arjuna teh aya dikawin mah dikawin. Tapi nyai teh denjeun nomor 43. Kan ku dicanung. Tapi atuh nyai teh hayang dikiliran be cara batur. Da ieu mah geuning di ditu we di Siawak di Sisubarda di Sisirkani. Ari nyai masa bulan sakali ge pimanaeun komo ayeuna geus 6 tahun teh dikilir-kilir. Nyangu teu asak nyeusehan teu bersih. Nyeri beheung sosongeten ngareretan salaki datang. Tuangan ke hasem deui leur deui. Leur. Biar tapung terus juga nama ya. Atuh harbab juga nama. Si horeng nyai teh amon sorangan kasalaki Mikaeling telah datang ngurubut cai panon. Tapi salaki manu dipika inget kalajong-jong suka bunga susukaan jeung Sisirkani jeung Sisubarda. Nyai teh liri barat mobok mangi gorowong mentas mangi cukang ku aya dipenta bantuan ku sampean. Di dia nyai dek nampiling nyeum leungeun lempar batu samunyi tangan. Itu bukan pasien. Nyai ngewakan nu jadi salaki si Arjuna sarua jeung dulur-dulurna eueuh pisan ngelinganana da meureun todoaeun padah nyai rupa jiga kieu. Padahal mah nyai geda keur ngorama moal Arjuna bogoheun ka nyai. Ngan rumasa nyai ngalangar sosila ku dewa disupata tina putri jadi kieu. Baheula mah saha anu teu kataji ku nyai? Saha Sinden eta. eueuh bujang nu teu kagenam, eueuh duda nu teu kabita. Aki-aki kabeh kataji. Genit. Panayagan tiap nyai datang paburan tak. Oh mau jangan asep mata lah. Eueuh komo nyai geus asup kana kemang buruan mah eueuh nu teu kataji. Merupakan. Han pepeujeuk ka anak incu. Laras. Tapi geus kieu mah anu bogoheun anu cinta teh anu ukur ngan nyeri meupeuri. Sabar neng. Sakinten tada aya wartos sok basih wae cenah tos. Wah. Kaula prame hati wadawang. Geus ngabantu keur kaungulan Ki Sobat. Hesidrona tu mawa gajah puputon esti aswatama kabeh para buta eueuh nu tingalin milu ngabantu kaki Sobat teu kagempur kaungulan Pandawa. Nuhun ngahaturkeun nuhun ka Yai Gedeng Pormoni ka Yai Pramea nyangakeun atuh naon anu bade dipasihkeun ka kakang tua nah mangrupi tanaga ilmu Kiasanya na paman. Biar Panjang napas. Nyai dek mere jimat ieu buuk nyai dek dicabut salamar bakal dibelitkeun kana beheung sampean. Lamun buuk nyai dibelitkeun moal katingali jirim katarajasan. Upama sampean tunggang karetana katara sampeanana moal mawa gegaman mawa panah jamparing jimatna katara jamparingna katara sampeana moal. Duh, hebat. Tapi kade
ieu jimat teh aya apesna. Naon eta? Apes kumaha? Upama sampean keur berjuang ulah geder komo lamun bari soak. Lamun sampean geder atawa soak tangtu bisa katingali jirim katara jasad. Mang mah tara soakan jeung tara geder. Ara. Bujang-bujang ayeuna teh sepuh kapungkur ge keur bujang da tara ngadeg-deg mang mah. Di mana perang mah nah leber we. Ya geura tampi. Nuhun. Lajeng permoni nyabut ramu salamar. Dibelitkeun kana beung resikom baena teu katingali jirimna teu katra jasad. Mureca sekar pawan. Mureca sekarang wawang. Parmios. Waduh paman kumbayana kaman ieu kapan payunan angel. Yakin teka tinggali jirim teka trajasad. Rama dalam nyun keur widi bade nyana kareta pikeun maju ka Kurukshetra. Jagakeun Kang Tua. Mangga kunyai didoakeun kade. Sakali deui ti nyai ulah geder komo bari soat. Cing persadan. Ki sobat. Wah, Siapkeun wadia balat buta. mangga. Adik paman kumbayana lemah nya. Prabu Pramea enga ngagupai sadaya wadia balat ti Warabangun. Wah. Wadia balat kabeh ka dieu. Badaya naon atuh? Maya aya naon nyengunyi? Badaya Kresati malah naon? Aduh. Urang mah berjuang, urang bari usaha neangan kasempatan tina kasempitan. Kasempatan tinu sempit. Jadi urang mah lamun aya bangke boh ku kawula dipaehan, boh ku kisobat, ku maneh gusur kanu bala. Nah anu lenang di nu bala. Lanan pakaianana, rangsa dan perhiasanana saukur barang anu bisa dijual jeung bisa didahar bawa. Aya abdi mah bujang-bujang anu pae nu hirup ge teu karasaeun mah dipaok ku abdi mah. Bek. Mau ngeunang nying menyaeun. Nyana nyan anu hirup bongoh di nyeun. Noi munguh anu pae. Nai manusia mah neungeunah nangingna. Neungeunah nangingna. Ngeun hirup mangaweanana. Ngeuih maeh marihanana. Nu manu mahnya jeung nunun di mana mun ngeuningina. Gusti cing percanten. Kade bek. Sok kabeh maju. Kambayana tunggang kareta sanajan nyana kegaman perang teu kakantun ngan ukur katara karetana bari teu katingali anu nungangan anak kumargi parantos ngabelikeun rambut gedeng permoni nyemprung ka Kurukshetra. Sadayana wadia balad
anu ngabantu kana keunggulan Panawa pun kitu pahlawan pihak Panawa parantos siap samakta perabot perang teu kakantun parang kombayana majeng teu katingali jirimna teu katara jasadangan ukur maju karetana nanging kresna anu melopran berata yakin dona parantos maju siap satu makna sagadangna aladra basur dorna kapong bako mangap kapong kawas awas kawas make ngancam dorna kepung kap mana si dona awas mana si komela kamu iya mana si dona iya sok kabeh digeleng sak wae aya 10 pahlawan anu majang sakilat di pentangan kudorna margi teu katingali jirimna teu katara jasadna katingali ku wadia balad buta di warawang wah hayu urang garana bagena mas yu batur urang berjuang ngabelan nusa jeung bangsa berjuang bari usaha sakan hasilna muceki ngarareuna 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 yu urang nonton one yu urang ngar ke one aya anak ngibing jag-jagan bah bapak ondel ngibing ngarak panganten di sunatan ngibing nan tepang baji doran nungilung ngibing ngejrak-ajagan pak badubang panting pak sora kendang ditepak nungilungi ping kabeh surak itu ngacos ya ai tende pak aduh lingdung pak gitu. Kendang harus ditepak nungilungi bing kabeh surak sirahna one teneunan kuntung surutu kekerepengan sirah botak kapanasan sokang gotongan bawa ka sisi bawa yan bajuna ngan aing nyalanana menul keur aing sapatuna aing mah hayang geulang baharna aing hayang batu comongna lain jang eta buta ti mana da ngaku nama pahlawan aduh komo tetebangan nu kitu teh ngaku pahlawan bari usaha dimenangkeun pek tuangeun mah keur nyambung tanaga ai pakaian dirangsa dan barang di lahanan mah tu lain berjuang deuk mau ngan jalana tete jadi oknum pahlawan nya bener pogo mun kuring tak berjuang panjang irung ti kait baheula heuh ulah hayang dipangsiun ti kait oge lain keur berjuang keur nyadap kawung sineng mah duh wah garada di mana halu teh bieu awas hulu nada syah intit aduh aduh aling
bedog geus ya diasah we. Asa Nah, ini ngaranna neuy. sapa tuh sama ini mulah ya. Aduh. Aling kurang mah. Aduh isa nu nyekek aduh. Aduh. Si gareng mah euy. Puntir beheungna tuh. Sadayana wadia balad ku kombayana seueur anu mati. Barang katingali ku Prabu Maswapati ti Wirata Loncat ka Kurusetra. Tandang genera Prabu Maswapati niraya mengadeg. Tandang genera Sang Prabu Maswapati niraya mengadeg. Mapak yudarka suta ladia dening laga lawan ya barang Maswapati majeng sanajan luhung panemu jeman pangabisa sugih ku pangarti kumargi kombayana teu katingali jerimna teu katra jasadna. Ayo maju dorna. Ye kaula Maswapati anu bakal nandingan anjing. Sok hayangnya maju. disangkana ku Prabu Maswapati ye kareta teh kosong ngan ukur katara panahna gegamanana nanging dornana teu katara. Kanyahoan sakilat dorna mentangkeun panah amnes ka Maswapati nemasing pati tumekaning praya tamat riwayat hirupna Prabu Maswapati. Eueuh kolot eueuh naon ah. Digeleng sia ku aing. Alah Dria Batur. Maswapati gugur. Gugur. Wah, ti Panaba bieu Batur, mundur Batur. Panaba mundur. Panaba mundur. Mundur. Maswapati kasepuhan ti Panaba gugur kudarna Batur. Gugur. Gugur. Dah jabana. Gusti. Eta kasepuhan teu sangka. Aduh anjing teh gelo. Di mana si dorna? Di tengah kulingis sia ku aing. Ye naon sia? Atuh lain lingis nu kitu mah gareng. Aduh, si lain mah. Lain lingis nu kitu mah suung. Suung sia. Suung sia lingis. Lingis mah panjang sia sadupa. Sejangka itu mah suung tanuk dibaledogeun sia ku aing. Moal asa nakain apa. Barang katingali ku Prabu Drupada Loncat ka Kurusetra. Ratu alum Turaspati estu Jemar wibawana. Ratu alum Turaspati estu Jemar wibawana. Ladia dening ngalaga. Sok dorna baheula urang teh dulur sapaguruan. Anjeun keur masih keneh kombayana kaula masih keneh sucita. Mentasna ti Bratmadya kadieu teh dijurungkeun ku Rama Ombaka yen anjeun kudu nuturkeun kaula nurutan kaula ngamakeun elmu panemu tapi anjeun salah tekad ucap jing lampah. Moal aya di pitaningan anjeun iwati kaula Drupada.
sabab saguru saelmu dek perang tanaga perang panah dek perang ilmu kaula pitandingeunana barang katingali ku kombayana bunga anu taya papadana ari margi emutan dorna tanpa daksana ajeuna cukang lantranana milari Drupada barang Drupada maju atuh kombayana bade males mati emutanana teu panasaran Drupada mati ku anjeunna sakilat kombayana mentangkeun panah lampang pisan ka Drupada atuna masing pati tumekaning perlayat tamat riwayat hirupna Prabu Drupada. Amas modar Sakarati bakti ngayuga raga dalem kang tumiba Gusti. tanpa daksana kaula rumasa cukang lantranana sieu heh eueuh sapaguruan eueuh dulur modar kunyu digeleng sia Barang Prabu Drupada gugur katingali ku Kresna. Aduh, tiwas Rama Prabu. Yayi Prabu Dharma Kusuma. ulara kepetara Yayi Bima. hinggih Yayi Padengah. Kaulanun kula. Yayi Nakula. Kaulanun. Yayi Sadewa Kula Raka Batara. Kempal dipasang rahandan dua tangan. Naon pangdorna ngabogaan ajian teka tingali jirimna teka terajasan. Bati jerit jerah hati Bati jerit jerah hati kasahanya sumalindung dada kasahanya sumalindung titip diri sang sabada buktosna jaleret tijang jidu diri mungkul tugana panutan wungkul tugana kumambang pinu kamalang mangaib kumalayang bati bimbang jajantung asarek tutung ingetan bati lap-lapan